Ayeuna al-wazifatu ari perbuatan. Asalnya tu anu kadua. Anu kudu diperhatikeun ku urang teh. Eta muraatu huquqis suhbati ngaraksa pirang-pirang hak pertemanan. Tuh, tadi kan terus dijelaskeun. Aya kriteria mencari teman, aya menjaga hak pertemanan. Nah, ini nu kadua, langkah nu kadua. Langkah nu kadua teh menjaga hak pertemanan. Aya hakna dina pertemanan oge. Famah man aqadat, maka dina samang-samangsa kabundel jadi gitu ya. Naon asyirkatu reurejengan. Wanta zomat jeung kasusun bainaka di antara anjeun wa baina syariki kaji antara rencang anjeun non asubatu pertemanan. Ketika orang terus menjalin pertemanan lah gitu nya. Orang terus menjalin pertemanan yeuh. Ayo. Biasa we cenah urang ieu berteman. Nya tadi teh sebutuhna lamun urusan dunia, urusan akhirat, anu keburukan-keburukan mah ulah dicandak. Fa'alaika maka eta wajib ka anjeun hukukun ari pirang-pirang hak. Urang wajib memenuhi pirang-pirang hak. Yujibu anu ngawajibkeun hakana hukuk naon aqdus suhbati akad pertemanan. Ketika orang berteman teh secara otomatis langsung aya hak dan kewajiban. Jadi pertanyakeun itu teh. Aya dasar nangkin aya hadisna. Wa fil qiyami jeung eta tetep dina ngalaksanakeun biha kalawan hukuk adabun ari pirang-pirang adab tuh. Ketika orang mencoba bade melaksanakan memenuhi hak-hak pertemanan tersebut, aya oge adabna diatur adabna sapertos kumaha. Wa qad qala sareng teman-teman parantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul akhawaini masalul yadain. Masalul yadaini ari perumpamaan dua saudara, dua teman. Eta masalul yadaini ibaratkeun dua leungeun. Ya, dua leungeun ibarat dua panangan. Tagsilu ngumbah naon ihdahuma salah sayjina yadain al-ukhra kanu sejen. Atau ngagarok lah. Ngagarok. Da tangan kanan tidak bisa ngagarok tangan kanan sendiri. Ngagarok tangan kanan. Ya, paling dia mah biasa lah gitu ya. Ya mana paling dia kan semua biasa. Tangan kanan lamun ateul panggarokeun ku tangan kiri. Tangan kiri ateul panggarokeun ku tangan kanan. Tangan kanan kotor gitu ya. Ku tangan kiri dikumbahna, dikosokanna. Tuh. Pertemanan persaudaraan teh ibaratkeun dua tangan. Ketika salah satuna kotor, jadi kumbah kudu sejen. Ya saling mengingatkan gitu, saling mengingatkan. Wadakhala sareng dina riwayat anu sanes wadakhala sareng lebet Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajamatan kana tumpukan tetangkalan. Aya tetangkalan naon teh ngumpul disebutna naon teh? Lamun tangkal ngumpul disebutna nya ngariung. Nya tangkalnya pohon-pohon yang rimbun yang rindang lah gitu ya. Rindang daunna itu nya itulah pokoknya mah kumpulan tetangkalan lah gitu ya, kumpulan tetangkalan. Kanjeng Nabi lebet ka kebon gitu lah. Ka perkebunan. Fajatana teras Kanjeng Nabi metik minha tina ajamah tina pohon-pohon tadi teh. Siwaka ini karena dua siwak. Dua siwak. Alat kanggo bersiwak. Teras ahaduhuma ari anu salah sayjina dua siwak eta muwajun bengkok wal akharu ari anu sajin eta mustaqimun lempeng ya nu hiji lempeng nu hiji bengkok wa kana sareng buktos eta ma'ahu sarta Kanjeng Nabi sahabatu ashabihi sapali sahabatna Kanjeng Nabi harita teh aya sahabat ya saur sapali keterangan mah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Saur sabali keterangan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Aya katanya ditemani ku Sayyidina Utsman atau Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, Kanjeng Nabi metik nya dahan di kanggo siwak teh. Kan sareng kanggo nyiwak teh memang nu saena mah kayu arok gitu nya, kayu arok. Tapi kayu naon wae ge asal tiasa gitu nya. Asal tiasa menghilangkan karena kotoran-kotoran mulut biasa nu dina gigi biasa dijantenkeun dengan utamakeun kayu arok gitu. Kayu arok. Fa'ato
Maka masihkeun Kanjeng Nabi huka ba'du asabihi al mustaqimah kan nu lempeng dipasihkeun ka sahabatna. Sayyidina Utsman tetapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf teh. Wa amsaka sarang ngeker Kanjeng Nabi nyepeng Kanjeng Nabi linafsi kanggo salira Kanjeng Nabi al muwajja anu bengkok. Nu bengkok mah ku Kanjeng Nabi anu lempeng mah dipasihkeun ieu cenah ieu jeung anjeun. Terus pakola terus naros nyarios ieu Sayyidina Utsman antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf teh. Kemudian ninggal Kanjeng Nabi masih kena nu lempeng ari jang Kanjeng Nabi nu bengkok gitu. Kan ari jang nyusur mah nu lempeng ya. Nu lempeng ari nu bengkok mah urang teh kumaha. Nya maksudna teh anu teu rapih lah gitu. Terapi. Ku Kanjeng Nabi mementingkeun batur. Pakola ya Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ahaqu minni bil mustaqim. Salira anu leuwih berhak kenging siwak anu lempeng. Maka dibasikeun ka abdi, da Kanjeng anu ngalakna kitu nya. Kanjeng anu ngalakna, tetapi Kanjeng mah nya Rasulullah piraku kitu nya abdi nu rek nu alus ari Kanjeng cenah anu awon gitu kan. Pakola maka ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibin tepati-pati ari hiji babaturan. Yashabu anu ngabaturan sahiban ka hiji babaturan. Walau saatan sanajan sawaktu. Sanajan sawaktu. Sawaktu di lain sajam gitu ya. Pokoknya mah sawaktu min naharin tina beurang teu kudu sajam gitu. Sawaktu wah dina beurang. Sabuat ngopi wungkul sabatang ngobrol ngobrol ge sabatangin lah cenah ngobrol sabatangin teu sajam-sajam acan pokona masa waktu eta illa wa yusalu angin bakal ditaros naon an suhbatihi ngeunaan pertemananna si sohib hanya satu waktu saja urang teh gitu berteman keur beurang teh nya bercengkrama jeung babaturan pasti ditaroskeun kumaha cenah maneh ngajaga pertemanan. Kumaha pertemanan maneh. Nyangkin di akhirat, gede diteruskeun teh di akhirat. Ya nama teh moal karaos itu. Hal aqoma naha ngalaksanakeun, ngajenengkeun, ngajumenengkeun si sahib fiha dina suhbah haqqallah taala kana hak Allah taala au adha tawanya saha sahibu kana hak Allah. Hak Allah disia-siakeun. Mentingkeun batur. Urang teh mentingkeun batur dina salain dina ibadah. Ari dina ibadah mah ulah mentingkeun batur. Saumpama teh dina soft. Nah. Soft awal, ya. Soft awal sok eta batur. Ayo cepat. Al isaru mustahab. Isarnya mementingkan orang lain eta teh disunahkan. Sunnah tapi fi ghairil ibadah dina salian ibadah al isar fil qurbi makruhun ari ngaheulakeun batur dina masalah taqarrub ka Gusti Allah dina masalah ibadah makruh itu gitu ada teh makruh ari dina hak-hak adami mah nya hak anu sejenna kitu nya lain dina masalah ibadah eta mah disunah dianjurkeun sunahkeun gitu aya dua udud nu hiji puntung nu hiji alus keneh pasikeun gitu nya puntung yang soalna naon ieu mah puntung sanajan puntung ge puntung samsu ari anu teh keneh jinggo dibacakan gitu nya kajen teh puntung samsu cik paribasana nu sae lah gitu nu sae pasikeun ka batu ari urang tos biasa mah gitu. Tapi memang kena dibiasakan itu. Kanjeng Nabi nyalira nyontohan gitu. Kanjeng Nabi nyalira nyontohan gitu. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas sahabat tepati-pati berteman. Sa islani dua jalma qattu sama sekali illa wa kana angin bukti sa ahabbuhuma anu paling dipeka cinta ti si isnan tina dua jalma tersebut ilallahi munggu Allah taala
eta arfaqohuma anu pangnyaah-nyaahna dua jalma bisoibhi ka babaturanana. Tepati-pati ya, aya dua orang berteman. Nah, nu paling dipika cinta ku Gusti Allah mah nyata nu paling nyaah ka babaturanana. Oh ya. Lamun ini ya. Nu paling nyaah ka babaturan eta nu paling dipika cinta ku Gusti Allah. Matanya Kanjeng Nabi langsung dicontohan gitu. Ya cenah kan saur Sayyidina Utsman teh, Kanjeng Nabi siwak nu ieu mah cenah ieu mah hak Gusti, hak Kangjeng gitu nya ieu mah saena ge, jeung Gusti jeung Kangjeng. Wah, nya henteu cenah sok eta mah jeung anjeun. Eta mah sae jeung maneh gitu. Contoh gitu. Tinggal nyata urang berat gitu nya. Dacan biasa. Ya minimal ka jeung anak jeung pamajikan heula lah. Hak anak jeung hak pamajikan ketika orang seumpamana teh aya gaduh rezeki lah gitu nya, gaduh rezeki. Orang hayang jajan, pamajikan hayang jajan, anak hayang jajan. Geus heulakeun anak, heulakeun pamajikan gitu. Eta ge tos isar, tos kalebat isar eta teh. Mentingkeun atuh. Ya pami aya sesa kene, bikin kata tangga gitu nya. Sareng tetangga, sareng rencangan sanes lah. Ya isar teh mendahulukan orang lain, mentingkeun batur gitu. Tapi sanes dina bab ibadah. Ari dina bab ibadah mah makruh mentingkeun batur teh, ngaheulakeun batur. Oh cenah mentingkeun batur mah sok we, cenah dipayun. Pahalana cenah supaya eta mah makruh. Tah, masalah adabna sapertos kumaha? Mungkin wa ada busuhbah. Eta wallahu a'lam bis-shawab. Rabbil fana bima 'allamtana. Rabbil alimna Rabbi fakina Waki'alana Waki'alana Bidinina Tawasana Bilalumi Tawasana Bidami Antal Subhana Wasi'a Wa Antal Subhana Amita Wa Rasul Rupana Wasa Amita Wa Rasul Rupanu